Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka urang lamur Bantar Jati Girang mah pantrang nuaran kai teu pupuguh pamali cenah matak garing tikoro. Bener gitu. Sabab mun kai-kai dituaran bari teu jeung jejehan alam teh bakal gunul jeung purutul. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Lamun geus kitu tangtu wae dina usum hujan teh bakal babari banjir. Jeung mun dina usum halodo bakal hese cai. Malah papelakan oge bakal hese jadi da tanahna ngahgar. Tadi geus kitu mah tikoro teh bakal remen garing kalaparan cohagna mah. Cek sanaya panjang lebar. Tah geuning amang ngarti. Tapi naha atuh rek dirempak. Da amang mah henteu ditanyai nuaran kai anu keur sumedeng jadi. Nuaran sote kai-kai garing anu geus pagoletak beungas. Nutuhan kai kitu. Nya kitu maksud teh. Nyi Rodia sakedapan mangahuleng heula. Ngan saenggeus kitu manehna ungeuk minangka tanda satuju kana eta pasaratan. Atuh kusabab hayang nebak pasaratan teh heran-heran oge Nyi Rodia teh kokotetengan neangan kai runtuh. Tah amang nah kai sagede orai kadut ieu cukup henteu yang debak pasaratan. Ceuk Nyi Rodia nuduhkeun tangkal kai rungkad. Samemeh ngajawab deh sanaya mah. Ulak ilik heula siga anu nitenan jeung ngiker-ngiker pantes henteuna eta kai ditutuh ku Nyi Rodia. Nya siga nama cukup keur saheulanan mah sagede kieu we heula Nyai. Har, ari amang nah pasaratan teh terus-terusan ditingkatkeun. Nyi Rodia kerung halisna. Saliwat mah matak manis kabireungeunna teh. Nyatang duwe kitu. Sabab tingkat kasangsaraan teh engke bakal beuki badag. Nyi Rodia ngarengha panjang siga anu ngarasa seunggah. Tapi dalamun hayang milu kasanaya kudu nebak pasaratan. Nya akhirna mah manehna kudu sanggup. Tanaon-naon lah. Sok atuh mana bedogna? Bedog. Nah di mana ya bedog kan amang mah salalawasna oge tara mamakal pakarang Nyai. Eta mah sok we sakal-akal jeung sabisa-bisa Nyai. Pikeun kadua kalina Nyi Rodia geus ngarenghap deui bae. Tapi kitu nate bari jeung kokotetengan neangan barang teuas anu sakirana bisa dipake nutuhan catang. Kabeneran manggih batu lempar sagede dampaleungeun. Ari geus kitu masih batu teh dipake nutuhan catang. Gecruk, keprak. Menang sawatara waktu mah manehna teh tongoy we nutuhan catang kai. Beungeutna geus bareubeu, kesangna geus bobolokot, malah dampaleungeunna oge geus molotok atawa bareula. Tapi kai anu ditutuh teh ukur seret dekok we wungkul. Sabot Nyi Sunia keur gucarak gecuruk nutuhan kai
Ari sanaya mah ngadon sare tibra da eta we kerekna oge mani kadenge. Sabalikna jeung Nyi Sunia kusabab kai anu ditutuh teh acan beulah bae atuh sanajan capek hanaang jeung lapar oge manehna teh acan daekeun reureuh hatena hariwang mun kai teu bisa katutuh manehna sieun teu dibawa nyaba ku sanaya. Basa panon poe geus lingsir ngulon sanaya kakara cengkat heup eureun cing ningali kumaha hasilna omong sanaya. Tapi Nyi Rodiah mah bangun anu teu ngadenge da buktina hare-hare we ku sanaya kabireungeuh dampal leungeun Nyi Rodiah teh kabireungeuh geus gartihan heup eureun nyai eureun ngan ku sabab anu dititah eureun teh masih keneh gecerak geceruk atuh leungeun Nyi Rodiah teh dijewang ku sanaya getih mani ngucur nyerulung kana pigelang Nyi Rodiah sabab dampal leungeunna daroang. Amang tetelanya kami teh hengker pisan nya amangnya. Lain hengker tapi tacan kuat mun mineng diajar mah tangke oge nutuhan kai teh lain ku bedog lain ku batu tapi ku dampaleungin geura ieu tinggal ieu ceuk sanaya bari geprak-geprak dampaleungeunna diheumatkeun siga bedog nutuhan kai. Nyi Rodiah munguh molohok mata simeuteun sabab catang kai teh ku sakadet netra oge geus jadi leunyiran suluh. Banguna teh karigur we dihurun. Nah, nyai teh kudu bisa nepi ka kitu amang. Nya kudu bisa nepi ka kitu. Bakal pibisaeun kitu. Ari kayang matang tepang. Nu matak nyai sing kayang diajarna nyai nya. Alah, resepnya mun geus bisa nutuhan kai ku dampaleungeun. Meureun mun ngalasuluh kaleuweung tengke mah moal kudu memekel bedog. Omong Nyi Rodiah. Sanaya mah ngabalenyeh ngadenge ucapan Nyi Rodiah kitu teh. Kusaliwat oge kapanggih yen sabenerna mah Nyi Rodiah teh pikalucueun lamun cacarita. Sanajan maksudna lain ngabojeg tapi ucap-ucapanana teh siga anu keur banyol. Bareto kituna teh samangsa Nyi Rodiah masih keneh euyeuh ku kemang kahirupan. Ayeuna hate sanaya teh keur mikir kumaha carana sangkan hate Nyi Rodiah mekar deui, gumira deui jeung hegar deui. Mangke mentang waka reureuh nyai. Har, naha, aya keneh pasaratan anu tacan katedunan kitu amang. Puguh we, malah loba keneh tah anu ayeuna mah cig deangan lancah anu keur nyayang. Lancah anu keur nyayang. Nya, malah mun bisa mah teangan anu nyayang dina dahan kai anu rada luhur. Lancah anu nyayang dina dahan kai anu rada luhur. Nya, anu sakirana bisa kaajrug ku nyai. Mun geus kaajrug kumahakeun? Mun geus kaajrug ku nyai ajrug. Terus tepak ku dampaleungeun. Lancah teh kudu katepak. Kudu nepikeun ka pejet. Tepak kawas anu keur keprok we nya. Ceuk sanaya. Aduh capek-capek oge Nyi Rodiah teh cengkat. Terus ngingkig neangan ramat lancah. Sanggeus manggih lancah anu nyayang di dadahan kai, Nyi Rodiah nyobaan ajrug-ajrugan. Geus kitu nepakan lancah nepikeun ka paeh, malah nepikeun ka pejet. Kitu jeung kitu gawena teh. Nyi Rodiah oge teu nyaho naon maksudna. Tapi ku sabab ieu teh dianggap pasaratan supaya manehna tetep bisa milu ka sanaya. Atuh heran-heran oge anger we digugu. Eureun. Sok reureuh heula nyai. Sok eureun heula. Omong sanaya Nyi Rodiah reureuh aniprek bari nyusutan kesangna anu lamokot dina beungeutna. Reureuh sababar halila kadenge beuteungna ngurubuk. Lapar nyai teh.
tapi Nyirodiah teu daek ungeuk cicing we gawena deh. Lamun manggih sateleuweung atawa bebeutian anu bisa didahar, hade didahar tapi lamun teu manggih mah wayahna we kudu daek ngalalapar. Da Nyai mah teu lapar. Halus pisan. Ngan di mana lapar oge urang kudu bisa diajar nahan lapar. Teu naon-naon teu dahar oge, asal teu paeh we. Nyirodiah ngareret ngadenge omongan sanaya anu karasana ngagampangkeun teh. Eta teh papagah guru Amang Bareto, Nyai. Saha guru Amang teh? Nah anu katelah Abah takokak teh kitu. Lain, eta mah guru Amang Barna aya Abah takokak mah. Jadi eta teh guru Amang Bareto. Cek guru Amang teu naon-naon teu boga humah oge asal boga pare. Teu naon-naon teu boga pare oge asal bisa nyangu. Teu naon-naon teu bisa nyangu oge asal bisa dahar. Teu naon-naon teu bisa dahar oge asal bisa hirup. Nah bisa gitu manis hirup bari teu dahar. Nya bisa tuh. Mun Nyai sok leukeun ngadenge dongeng kolot baheula. Remen kacaturkeun aya jalma anu sanggup tatapa 40 poe 40 peuting. Dina dongeng anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana aya anu kitu caritana teh. Malah aya anu sanggup tatapa sataun campleng, 3 taunna campleng, malah tatapa saumur-umur. Cing, kapan anu ngaranna jalma keur tatapa mah tangtuna oge henteu dahar, henteu nginum, paeh henteu. Teu apaan? Nya. Nyirodiah ungeuk-ungeukan nganyakeun. Papagah guru Amang teh sabenerna mah siloka. Yen manusia teh kudu sanggup hirup jeung kudu sanggup tumarima kadar naon bae anu dibikeun ku pangeran. Sabab ari keur manusia mah boh kasenangan, boh kasangsara, eta teh anger bae ujian ti pangeran. Dina keur senang-senang kudu inget kanu merena. Sabab eta kasenangan teh sabenerna mah panguji ti pangeran. Ataupun kitu deui kasangsara. Eta oge sarua panguji naha urang kuat henteu diuji ku kasenangan. Nepikeun ka urang henteu leupas wiwaha jeung teu sarakah. Naha urang kuat henteu mun diuji ku kasangsaraan. Nepikeun ka urang henteu pegat harepan. Ingat Nyai, tugas manusia teh bajuang pikeun hirup, lain dititah bae. Manusia teh nya bakal pae, tapi da lain tujuan manusia ukur pae. Sabab mun kitu nya lain bajuang ngaranna. Kamari pan Nyai teh hayang pae, atuh da panggambil-gambilna ari sakadar hayang bae mah. Anu bangga mah bajuang supaya urang tetap hirup, tetap ajeg. Tak eta ajan manusia teh. Nyai, tujuan urang teh kudu bisa hirup bari laksana cita-cita. Tapi lamun cita-cita teu kahontal, lain hartina urang kudu milih pae. Dina kaayaan nu kumaha bae oge, rek senang, rek susah, rek bagja, rek cilaka, apaan eta teh pamere pangeran. Tak eta meureun intina papagah guru Amang teh. Urang kudu sanggup hirup jeung tumarima kana naon bae anu kaalaman. Kumaha? Ngarti Nyai? Ceuk sanaya cumarita panjang lebar. Malah mani renghap ranyug dina nyaritana teh. Di caritaan kitu teu karasa. Nyirodiah ngarag-rageun Cimata mantong kalah mewek. Tibatan kitu mah mending mirun seuneu kapan suluhna aya.
Cek sanaya nuduhkeun tumpukan suluh anu menang nutuh manehna tadi. Nyi Rodiah teh talangke ngagunuk-unuk suluh, kaayaan teh memang geus sareupna. Tur sakedeung deui oge pasti poek. Seuneuna mana Amang? Har, usaha atuh kusorangan. Temal sanaya bari ngagelehe deui. Atuh sabisa-bisa Nyi Rodiah teh mirun seuneu saakal-akal. Nyaeta ku jalan neangan batu jeung regang kai. Minangka tamahna mah nyaeta areuy-areuyan. Geus kitu tungtung regang kai sina muter jeung neue kana batu. Kusaba batu teh kagesek-gesek ku tungtung regang anu garing jeung muter turun-urun. Atuh akhirna mangebul jeung robah hurung jadi seuneu. Nyi Rodiah bungah geus bisa mirun seuneu. Atuh lian di kitu dampaleungeun anu tadina getihan teh deui geus rada lita. Manehna ngabelenyeh seuri sorangan. Meureun tadi basa dititah nepakan Ramat Lancah teh sabenerna mah dititah ubar. Kapan tatu anu ngalarkeun getih teh bisa diubaran ku Ramat Lancah. Ngan waktu manehna ngaliuk, Nyi Rodiah ruwaseun pisan. Ari nu jadi sabab sanaya geus eueuh tina tempatna. Amang, kamana ari si Amang? Cek Nyi Rodiah gogorowokan. Manehna geus rek sahingingeun ceurik. Sieun dihianat ku sanaya. Boa cenah sanaya teh ngahajak kabur ningalkeun manehna ku mung-mungna di iluan. Ngan kakara oge Nyi Rodiah cengkat rek nyusul. Tina rungkun aya anu ngagorobas. Amang, Cek Nyi Rodiah bunga sabab sabenerna mah sanaya teh tas moro heula. Buktina basa datang kadinya dina leungna make jeung ngajingjing uncal anu meujeunna malah geus meunang mencit. Nyai mah dititah mirun seuneu ngadu ngajanteng kitu hayo. Silaruhai seuneuna ceuk sanaya. Kalawan hate anu bungah Nyi Rodiah rulusuhan mirun seuneu nepikeun karuhai. Sabot kitu ari sanaya mamarsihan daging uncal atuh basa daging geus dibeset jeung geus dipanggang geuwat diganggang dina durukan. Sok Nyai meuleumna kadinya. Ceuk sanaya bari ngasongkeun daging uncal anu geus meunang manggang. Dititah meuleum daging uncal teh katemong Nyi Rodiah manibungaheun pisan. Atuh basa sanaya ngagelehe deui dina jukut. Nyi Rodiah mah jongjon we meuleum daging uncal. Kituna teh bari hariringan bangun senang pisan. Ari dina hariringna teh kieu guguritanana teh. Pucuk tiwu akar bangban, amis mata disusukan, mun rek milu geradang dan cimata gerak susutan. Nu ngapung teuing ku alus kasungka jeung malela. Nyai burung mun teu tulus kasuka geus tiba heula. Mitra ngadenge Nyi Rodiah hariringan bibir sanaya ngabalenyeh. Tapi kituna teh bari hatena langsa jeung kagagas. Mitra kaum dangu, tungtungna Nyi Rodiah teh dibawa aprak-aprakan ku sanaya, ngalalana sasat ukur nuturkeun inung suku. Kitu cek pikiran Nyi Rodiah mah.
Padahal ari tujuan sanaya mah geus eces. Manehna terek muru ka wewengkon Pajampangan. Geus janji dina hatena yen sanggeus ngarasa gagal nulungan Ki Mas Tanu, sanaya rek gabung jeung pasukan Kanjeng Haji Prawatasari. Gabung ka Kanjeng Haji Prawatasari teh lain bae dumeh hatena geus kagenam ku perjuangan bangsa dina ngalawan panjajah, tapi oge alatan loba amanah batur anu kumanehna kudu dilaksanaakeun. Sanaya ngarasa reueus, tapi ngarasa sedih jeung kagagas deui. Sakure jalma anu geus ninggalkeun manehna tiwas di pangperangan, tetela kabeh oge pajuang bangsa. Kisanta geus mere amanah yen manehna ulah biluk ka kumpeni, tapi sabalikna kudu bisa nyieunkeun musuh. Ki Mas Tanu sanajan ceuk batur jadi jalma hianat, tapi kanyahoan geus mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Malah makapan Ki Mas Tanu teh sasat jadi tumbal perjuangan. Dibelaan, diece, bebeakan, teu aral subaha. Anu penting bisa ngalawan musuh ti jero. Dina mangsa-mangsa pamungkas, samemeh manehna dibuang ka Afrika, geuning Ki Mas Tanu teh make mere papagah malar sanaya daek gabung ka Kanjeng Haji Prawatasari. Anu mere papagah kitu ampir sakumna jalma. Ki Manggala, si Iket Hideung jeung si Bajul Buntung, samemeh duanana palastra ku pelor musuh masih keneh boga waktu jeung mapagahan sanaya supaya daek gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Sakabeh papatah ti jalma-jalma anu kiwari geus teu bisa tepung deui teh ku sanaya kudu diestokeun pisan. Ngan iraha manehna mimiti gabung ka Kanjeng Haji, nya ieu pisan anu kumanehna keur dipikiran teh. Aing teh ayeuna keur boga kabeung berat. Nyi Rodiah kukumaha bae oge geus jadi tanggung jawab aing. Jadi ngarasa bingung. Dibawa kumaha, teu dibawa oge kumaha. Ceuk hate sanaya bingung. Kacipta atuh da. Lamun Nyi Rodiah diculkeun kitu bae, manehna teh siga anu teu tanggung jawab pisan. Padahal kapan Nyi Rodiah teh ayeuna geus teu boga sasaha kajaba manehna. Tapi lamun dibawa milu nyuk-curuk Kanjeng Haji Prawatasari, tuh da ieu teh lain lampahan anu pinuh ku kagumira, da lain arek pelesiran. Gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari teh kapan? Maksud nama eces, rek milu bajuang ngalawan kumpeni. Dina harti sajen, sanaya teh rek ngadeudeukeut bahaya. Lamun mah nu sajen geus miheulaan jara ditumbal perjuangan, meureun jeung sanaya mah ukur heula paneuri bae. Dan nasib manehna oge bakal nyang hareupan bahaya. Boa isuk, boa pageto manehna bakal adu hareupan jeung musuh. Boa isuk, boa pageto manehna bakal jadi tumbal perjuangan kasawang. Lamun mah Nyi Rodiah ku aing dibawa ngadeuketan kana mara bahaya. Jeung anu jadi ganjalan keur dirina mah deui parasaan Nyi Rodiah ka manehna. Heran aing mah. Nyaah ka manehna teh ukur nyaah ti kolot ka anak. Heuda aing mah rumasa geus kolot. Tapi nah atuh ari manehna bet mika cinta aing. Sakumaha ilaharna kacinta awewe kalah laki.
Heran. Cek hate sanaya bingungan. Ieu anu jadi ganyelan teh nepikeun ka bingung keur sanaya. Amang, ieu gara sarapan heula. Cek Nyi Rodiah ngagebahkeun lamunanana. Sanaya maningarenya da puguh tadi teh sasatkeun uleng ngalamun. Kumanehna Nyi Rodiah teh tadi diparentah ngala satu-satu leuweung anu sakirana bisa didahar. Sanaya salila eta teh tara ngogo ka Nyi Rodiah. Eta budak awewe teh sasat dijajah dibere pagawean anu berat-berat anu dipiharep ku sanaya. Dina hiji waktu Nyi Rodiah ngarasa kawalahan. Tur pamustunganana menta Nyi Ruruk dibatur hartina bakal boseneun ulah ilu ka manehna. Tapi Nyi Rodiah teh geuning batan kapok ngadon gawok. Diutah etah dibujangkeun ku sanaya teh lain nyeri hate tapi ngadon atoh asa ka aku. Lamun parang dititah ngalacai bari kudu lumpat tur kele disusuhun. Nyi Rodiah teh daek wae. Padahal ku saliwat mah sanaya teh siga nganggap Nyi Rodiah jalma kurang saeunan. Manya geura saban ngalacai kudu bari lumpatan, kelena kudu disusuhun bari teu meunang dicekelan deui. Ngan eta ku herana teh Nyi Rodiah mah daek we. Tapi ku terus-terusan dititah kitu pamustunganana mah Nyi Rodiah teh jadi tapis. Awakna teh jadi singset. Gerakanana jadi sarwa lingas. Lamun parang lumpat gerakan sukuna teh meuni gancang. Cileng, notol kana saban tonyolan batu. Mun manggih dahan kai malang diajelengan, meuni jiga nu gampang. Mun manggih jungkrang atawa kamali resaat, henteu diturunan tapi ieu oge diajelengan, ngajelengna teu bina ti sato kijang. Meureun ukur sanaya sorangan anu nyaho mah ya Nyi Rodiah teh sacara teu sadar geus bisa ngagunakeun ilmu lumpat anu nalahna kijang mesat. Basa nyampeurkeun manehna ngasongkeun dahareun, gerakan Nyi Rodiah teh teu karasa gandeng. Padahal jona tina rungkun-rungkun anu jemet. Kuningali kieu hate sanaya atoh yen ilmu kijang mesat anu keur dilatih ku Nyi Rodiah sacara teu sadar teh hasilna geus katara. Di antara kahebatan ieu ilmu teh kapan bisa sasalimpetan dina rungkun anu jemet tapi teu kadenge sorana. Ieu kabisa engkena bisa dipraktekeun di mana yang hadipan bahaya. Contona lamun diudag musuh bisa sasalimpetan dina rungkun bari musuh mah hese nyusudna. Atawa sabalikna bisa dipake ngintip-ngintip musuh bari musuh henteu nyahoin. Mitra kaum dangu duaan bareng balake cerakan dahar daging kasintu ayeuna mah anu anyar dibeulem. Saban lapar saban neangan dahareun naon bae anu kapanggih di leuweung. Ari anu mineng di ala teh sasatoan anu lumpatna gancang kayaning kasintu hayaman. Mun manggi menceknya mencek ku Nyi Rodiah teh ukur semet diudag-udag we wungkul tapi ari ditewak mah henteu. Ceuk sanaya ngalapakaya leuweung teh ulah sarakah. Nu penting mah isi leuweung bisa nyobadanan hirup. Ulah make hayang paleleuwih nepi ka nyaesa. Mun newak mencek meureun sesana loba teuing.
karunya hanas dipaehan ge di akhirat manehna ngadakwa ka urang. Nah, make ngadakwa amang. Cek Nyi Rodiah eureun heula nyapekna. Padahal sungutna keur samutut kudahareun. Barang naon wae aya di dunya, boh barang hirup, boh barang paeh, eta kabeh mangpaat keur urang. Ngan aya mangpaatna dina jalan bener tapi oge aya dina jalan salah. Dimangpaatkeun pikeun kasarakahan mah nincak dina jalan salah. Akhir barangkali urang bakal katanyaan, bakal dipenta tanggung jawabna. Kitunya amangnya. Nya gitu. Tak ieu kasintu manehna teh ku urang dipaehan. Saliwat mah urang teh siga jahat. Maehan sasama makhluk hirup. Tapi henteu kitu sabab urang maehan kasintu teh keur mertahankeun hirup urang. Sakumna barang anu aya di dunya teh sabenerna mah jang mantuan kahirupan sasamana. Lamun kasintu keur nyambung-nyambung hirup urang moal dipenta tanggung jawab. Malah deui kasintu teh bakal jadi pangisi sawarga da hirup manehna geus dipake amal. Ngan sabalikna mun eta kasintu ku urang diadukeun keur kasenangan urang, di mana kasintu paeh tangtu bakal menta tanggung jawab. Bareto di lemur sok aya anu ngadu hayam keur tumpangan atuh meureun teu meunang nya amangnya. Is nyatang tu bae teu meunang sabab urang geus nganiaya eta sato. Hayam teh ku urang adoan dimangpaatkeun kana jalan salah. Engke manehna bakal menta tanggung jawab ka urang. Maehan sato teu meunang. Atuh angot mun maehan jalma meureun nya amangnya. Puguh ari teu puguh alasan jeung dumeh dendam mah. Lamun maehan teu karana dendam mah meureun meunangnya har. Munguh aneh atuh ari teu dendam mah deui karena haon make kudu maehan batur sagala rupa. Ceuk Nyi Rodiah heranun. Kapan anu matak nganiaya deungeun nu matak kolu maehan jalma teh ku alatan dendam jeung kaceceb anu geus liwat ti misti amang. Ceuk Nyi Rodiah panasaran. Nya meureun kitu sababna amang. Sok dipapagahan kitu ku Ki Guru. Nya eta montong sok ngabiasakeun maehan jalma dina hate keur nyongkab panas. Ceuk Ki Guru amang ulah maehan jalma karana dendam. Taku sabab gitu atuh amang bisa ngadalian diri. Lamun papagah Ki Guru ku amang dihartikeun. Yen kakara meunang maehan jalma lamun hate keur teu dendam. Atuh nya piraku make bisa ieu meureun ukur panyangreud keur urang yen ulah hampang leungeun nyieun tindakan anu gagabah. Sabab ceuk Ki Guru sabenerna mah urang teh teu boga hak maehan jalma lamun sakirana teu bisa ngahirupkeun mah. Ki Guru amang kungsi nyarita jalma milampah jahat teh alatan pikiranana lain awakna. Atuh kusabab kitu tindakan munggaran dina ngayonan nu jahat teh lain ngupayakeun supaya awakna hancur. Tapi tarekahan heula ngubaran euteukna, ngubaran pikiranana. Lamun ku ieu tarekah geus teu mempan, kakara nyokot tindakan anu pamungkas. Tapi kitu oge deui kudu asak pikir. Maehan jalma jahat teh lain karana dendam. Tapi alatan hayang nyalametkeun dunya tina kakacoan. Kade ieu teh ukur tindakan anu pamungkas. Tur anu sakirana geus eueuh jalan sajen deui. Ceuk sanaya nyarita panjang lebar. Ngadenge caritaan sanaya kitu. Ari Nyi Rodiah mah ukur ungeuk-ungeukan,
ungek pedah naon sanaya henteu bisa ngajudi maksudna. Balake carakan deui ngadahar daging kasintu nepikeun ka sajongjongan mah henteu kadarenge cacarita. Langit teh keur lenglang, angin oge ukur nebak ririh ngendag-ngendag amis caubuk Nyi Rodiah dina palebah tarangna. Usanaya teh sakapeung masok ditelek-telek geulis geuning si non teh Nyi Rodiah teh sasat kabandingan pisan we jeung indungna. Ngan beda na ari Nyi Sunia mah ayeuna teh geulis awewe dewasa, sabalikna pisan ari Nyi Rodiah mah geulisna wanoja rumaja. Pipina kempot, irungna bangir leutik jeung panonna cureuleuk. Gogoda teh ku aya-aya bae piraku ieu budak rumaja teh koluk mika cinta aing. Ceuk sanaya jero hatena bari teu karasa anger neuteut beungeut Nyi Rodiah anu anger tongoy dahar daging kasintu. Ngan basa pareng Nyi Rodiah beungeutna cengkat sanaya rada ngelemes sabab katohyan keur neuteub leleb beungeutna. Naon amang make neuteub bae ka Nyai? Kunaon amang neuteub ka Nyai? Betara-tara ti sasari. Omong Nyi Rodiah nalek. Munguh matak era keur sanaya. Henteu. Teu naon-naon Nyai teh. Cek sanaya samara bola. Ari geus kitu mangan beb baralem deui. Tapi sabot Nyi Rodiah tongoy deui ngalimad, sanaya mah geus teup deui bae teteupna teh antel kana beungeut Nyi Rodiah. Melong pogot deui mun salila-lila. Nya. Geulis geuning si Rodiah teh. Lamun mah teu kahalangan ku kasang tukang, meureun basa ieu budak balaka hayang dikawin oge. Aing teh geus moal mang-mang deui, du we lah. Keun bae si Kevin mah antep we, da bohongan bogohna ka aing. Omong hate sanaya, parebut jeung Kevin ya. Sanajan cikeneh hate sanaya nyebutkeun Nyi Rodiah geulis oge. Heda ari hatena mah tetep teu boga niat ngagugu kana nafsuna salaku lalaki. Padahal lamun ngingatkeun yen dirina lalaki nu geus boga umur, nu dewasa tur mika butuh birahi cinta, piraku rek ngantep kitu bae aya awewe geulis nyogrog-nyogrog hayang dikawin. Tur anu kanyahoan manehna oge kacidanya ahna ka eta awewe, piraku rek diantep bodoh kacida. Model Kevin bodoh kacida. Tapi anu ngalantarankeun hatena mureng kedeh kusabab aya kasang tukangna teh ya mitra. Kapan tuh kadenget ieu oge hate sanaya mah anger geus kacangreun ku Nyi Sunia. Ti manehna keur rumaja keneh nepi ka umur 35 tahun kawas ayeuna. Sanaya mah ukur nineng ka Nyi Sunia. Ayeuna dideuketan ku wanoja umur-umur jekekan kawas Nyi Rodiah. Da kuduna mah masih keneh pantes atuh. Sanaya umur 35 tahunan. Ari Nyi Rodiah 17 atau 18 tahun lah. Geus ilahar. Lalaki leuwih kolot ti awewe mah. Angot geuning batur mah aya aki-aki umur 65 jika nu sok ngadongeng umurna geus hampir 65 tahun dan make kolu hayang menangkeun para wanu umur 17-an atau 18-an mah gitu hayang menangkeun hijau daun cenah jadi alah waharanya tapi nya kitu teh hate sanaya teh geus kapeungpeukan ku kacintana ka Nyi Sunia. Ari Nyi Sunia teh kapanan indungna Nyi Rodiah pisan.
nya ayeuna sanaya mikanya Nyi Rodiah tapi dakanya ti hiji kolot ka anakna ngaku anak teh ku sabab bogoh ka indungna teh gogoda be kumaha atunya cek hate sanaya deui Amang mah geus neuteup deui bae. Aya naon sih? pikeun ka sakitu kalina Nyi Rodiah mergo paneuteub sanaya. Nyai mah Rodiah atuh keur kabeneran we atuh da amang teh boga panon jelema diuk papahareup model ayeuna kieu nya tang tuh we sakapeung mah bakal pateuteub cek Nyi Rodiah siga anu semu handeuleun ari geus kitu mah maranehna teh ngan beb jembling ngan teu kungsi lila ari Nyi Rodiah mah geus cumarita deui. Cager hara mitra hanya kal kabujeng neng nong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.